kasusah atau siksa lain ayat dina anu salih kabungan kabagjaan lain ayat di nunuba ayana siksa kasusah ayana di teman sedangkan ayana kabungan kabagjaan ayana dina cukup diberi segala hal dina kehidupan dina segi ekonomi pakaian tempat tinggal kendaraan duit anu loba aya jaminan ngajadikeun jelema menangkeun kabagjaan andai eta teu ngarasa cukup kana diri. Sabalikna ayana kurang dina ekonomi pakaian sederhana makan dengan ala kadarnya rumah anu memang cukup untuk menahan terik matahari yang nahan tidak hujan kadang dahar kadang temantaknya jadi siksa andai mana ngerasa cukup bunuh aja maka seorang Nabi mengharma ayat dan sedangkan kemiskinan ayatnya dihukuman boga duit ratusan juta miliar andai hatinya tidak merasa cukup dengan yang ada maka menjadi siksa buat diri. Sebaliknya andai duitnya pas-pasan bahkan cuma dina kehidupan andai Allah mengandai hati anu cukup maka tidak akan jadi siksa bagi orang-orang yang ekonominya di bawah. Maka mudipenta kurang eta kajen barang mah kabengharan hate kacukupan hate lain loba dina mate bahkan ayat zikirna nu dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika jelema merasa cukup jeung Allah cukup Allah anulungan kana dirinya sehingga butuh pertolongan salian ti Allah. Andai jelema geus bisa ngarasakeun cukup ku Allah, cukup ku pandangan Allah, maka tidak akan pernah tersakiti oleh pandangan-pandangan makhluk anu goreng kana dirinya. Ngahina mencaci maki memandang sebelah mata dan saja bahkan andai mana memfokuskan cukup dengan pandangan Allah maka mau jadi siksa karena diri. Cukup Allah anu lurus, cukup Allah anu merhatikan, cukup Allah anu menemani, cukup Allah menghibur sehingga lamun jelema geus tepik kana
tahap merasa cukup ku Allah hasbunallah, maka kebahagiaan bakal guna mana lecet tadi cukup lain di muloba tapi di rumah. Tayalah orang belajar, kurang renunginya, napa kurang muhasabah, introspeksi diri, supaya orang bisa ngadeketkeun diri ka Allah. Apapun, napakuran caya, napakuran alam, aya napakuran kana sifat-sifatna Allah, aya napakuran kana af'alna Allah. Ya. Kak belajar gitu. Dan selama itu orang dicukupkan kalau dari nafas, BSI, kesehatan. Ya walaupun dina realita kehidupanana orang loba ninggalkeun Allah, tapi jangan pernah Allah ninggalkeun orang. Jarang orang mengingat ke Allah, tapi ya Allah mengingat ke orang. Atau lamun ingat ke orang santai, sekaberen apa? Samantang perintah ke Allah supaya diri teh diberi kecukupan hati, kajembaran mana. Para ulama manehanana teu iri ka jelema-jelema anu memang ekonomina luar biasa. Hayang naon we ge kacimponan. Mun dina segi makanan, hayang naon we bisa dibeli. Mun hayang kendaraan we bisa kabeli. Hayang giling ka mana wae bisa kacimponan. Tah jelema-jelema anu soleh mah ahlina Allah teu kabitan. Non sababna tetap dalam hatena teu dicukupkeun ku Allah siksa we. Maka teu kabitan. Di rumah anu mewah, di kendaraan anu mewah, uang anu berlimpah, dengan jamin daya justru merupakan siksa andai hati. Maka ketika ya jelema anu jauh di Allah, tetapi dina segi dohirna mana dicukupkeun ku Allah. Oh geuning jelema teh ibadah tapi geuning lancar, sebenarnya disiksa ku hati, disiksa ku rasana, disiksa ku batinna. Ya, di kasur anu empuk, di makanan anu ngeunah, kadang nanti bisa datang. Di iman anu aya asdah, kadang nanti bisa istirahat. Itu tenang. Tapi aya jelema anu memang sebaliknya tinu tadi, manehna walaupun beralaskan sangat atau mungkin dikawin ya hari dan ing saja bar, tapi mereka bisa tidur dahar kepribahasana jeung gorengan atau jeung iya bisa nafsu dahar. Tah ieu teh adalah perbedaan hati. Walaupun secara dohirna kasisa, tapi batinna tenang, jiwa merdeka, jiwa nyaman. Ketika seseorang
ditinggalkan oleh temannya, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh semua orang, dicaci maki, dihindari, mungkin untuk sebagian orang akan menjadi siksa. Tapi bagi ahli-ahlina Allah, jelema-jelema anu selalu zikir, eling ka Allah, itu jadi siksa. Sebab tadi teh hasbunallah, Allah anu nyukukeun, Allah menemani di setiap saatnya, di mana wae, giraha wae, sehingga nyaman wae. Tah ieu teh urang teh kudu belajar ketika hidupnya. Belajar udah kekurang munah yang bagja teh terus. Jadi ulah pikeun ka urang katipu ku setan. Ulah urang katipu ku siluman. Ya. Kan kadang jelema aya kata-kata di TikTok dijadikeun prinsip hidupna. Aya kata-kata di YouTube dijadikeun prinsip hidupna. Atuh jadi ngaco. Jadi guru nata TikTok. Jadi scroll TikTok aya kata-kata, oh urang teh kudu cek TikTok. Atuh ngecap. Cek jelema anu misalna yang umat ya kudu usaha geus teka boleh tinggal di rumah tunggu marabah ya katakan kata-kata di jero nipu kamu ya minal jinnati wan nas setan saya di jelema karena setan kan memilih ya orang baca di YouTube kan yang saya scroll TikTok pula atau naon dijadikan prinsip hidup pan pulang kata itu jadinya dina nyata mah ketika orang make prinsip mengkaidana kecuali TikTok eta memang kalah pulang jadi masalah kira-kira pengen jelema kira-kira jauh di Allah atau jadi ngacapu maka para ulama ulah ngadayekeun atau make kata-kata di jelema jauh di Allah ulah kudu sesuai tuntunan agama, mengasal agama tadi ya, daya kebahagiaan di loba, daya kesenangan, ketenangan, ketentraman, inu anu materi luar biasa, daya tuh, kalau ayah ini cukup ngerasa walau pemulang menjadikan ketentuan tahap anu paling tinggi. Lain cukup nak urusan tapi cukup nak Allah.